Alasan dia mah main tiga mana oke karena mampu sampai datang. Tarik sana. Tadi sering. Kasih nama nih. Sampurasun Akang Teteh. Sampurasun Akang Teteh sadayana. Akang Teteh sareng rerencangan anu kusimpuring di pita hormat wilujeng sumping di acara pementasan PMA LSS 2022. Mangkopak sarang kopi. Ulang Akang Gara, ulang. Sepodosna kada diulang ya Waya. Biasa diulang. Mam kopi sarang mangkop. Jadi papaliut ulang deui. Wilujeng sonten sadayana. Ieu saprasa rezeki saprasa anu puasa wae ieu teh sarangan. Kumaha tuh kabar-kabarna Kang Teteh sadayana? Alhamdulillah saya. Itu tetepnya asa teka kuping wae gini. Cenah mah sehat, tapi lulus. Supados ngabakar banget sim kuring gaduh hiji pantun. Bade didengkeun bade? Bade. Nah, ayeuna mah jawab cakepnya Teteh Akang. Oke. Siap. Akang Teteh anu beh kidul siap? Siap. Anu beh kaler siap? Oke, aya syaratna nya, upami sim kuring ngabacakeun pantuna, Akang Teteh ngawaler cakep. Oke. Siap. Oke. Jalan-jalan sarang Teh Ica. Cakep. Khas banget atuh Akang Teteh. Siap diulang sekali deui? Ya. Jalan-jalan sarang Teh Ica. Nonton drama Ramadan Sinta. Ayo urungkeun semangatna. Pamirsa, mana soantena? Alhamdulillah. Teh Ica paling kita atas stabilnya semangatna. Nya tos katingali aya nama semangatna teh Kang Gara. Kumaha mun ditambihan jargon ya? Aya jargon naon? Aya atuh pamentasan saking alusna. Pirakeun teh aya jargon-jargon pisan. Setuju aya jargon? Setuju. Jadi kieu jargona. Upami sim kuring nyarios murasa diwarna Kucita. biasa. Murasa kucita. Lajang upami sim kuring nyarios LSS Ku aing. biasa. Biasa teu Kang Teteh biasa teu. Biasa. Oke, siap. Oke. Sok atuh ayeuna mah pananganna di luhur heula, pananganna di luhur heula sadayana. Di luhur heula. Oke, Kang Gara, siap juga Kang Gara. Murasa Kucita. SS Ku aing. Jargona sadayana. Mantap pisan Kang Gara. Terus katingali pisan ayeuna mah semangat katanya. ADG di dia jadi semangat ya teh. Semangat pisan. Tah, kan dia cek Kang Gara murasa kucita. Murasa kucita tuh naon sih Kang Gara? Apal tuh Kang Gara? Abi oge terang Teh Ica. Di dia Akang Teteh aya anu apal teh? Apal teh Kang? Akang dibalik apal?
Wow, terang. Terang. Teteh di balik dia. Teteh terang tuh murah saku cita teh naon? Cici, terang, cici. Oh tahu tapi tidak mau gitu ya. Mau Nah, dijelaskan wae naon murah saku jelaskan cita teh. nya. Punten, cici. Gak ada yang ngajelaskeun. Nah, jadi murah saku cita teh nyaeta tema dina pamengkasan LSS 2022 anu ayeuna bade lumangsung Mangkara. Nah, murah saku cita teh eta teh singkatan tina mulangkeun rasa hade ku cita. Nah, hasil make dinamaan eta gitu masih tema teh make eta. Nah, apa teu akang teteh? Ternyata nya LSS teh dulu mah kakoncara ku duduluranana. Terus kakoncara oke soalna banget ngemumule karena budaya Sunda. Ih, atuh Kanggara hayu atuh hayu. Hayu ka mana ieu teh? Hayu urang emprak heula. Keren pisan ka LSS teh. Tapi nya akang teteh di semenjak aya Covid tah duduluran eta teh asa kumaha nya? Lir ibarat pasir anu kabawa ombak gitu, luntur. Terus mengamumule kasenian lagi, aduh aya nama asa kurangnya. Asa beuki turun gitu nya teh. Ya. Rasa kaduduk. Kirahan coba terakhir pentasnya. Ya, soalnya asantos sami itu pentas dia teh. Nah, begitu nah, aya dina kalimat kedua hade ku cita. Nah, hade ku carita. Carita di dieu teh nyaeta mangrupa pamentasan LSS 2022. Diharapkeun pamentasan ieu bisa jadi carita anu bisa mulangkeun LSS jiga baheula. Gitu. Heula ada sadayana keren pisan. Latar belakang dina murah saku cita Ya tuh, keren pisan. LSS irahan teu keren. Mungkin salajengna lanjut wae tuh teh. Lanjut ka mana ya teh? Kita aya rupina beberapa sambutan rupina teh. Sambutan pertama rupina ti atas nami panitia PMA LSS 2022 anu insyaallah dina danget ayeuna baris didugikeun ku Teh Api. Waktu sirang empatna mangga tuh Teh Api. Satu acarana hayu atuh Panggara. Hayu ka mana deui teh? Hayu urang emprak heula. Mangga teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang teteh sadayana. Alhamdulillah gitu ya. Hatur nuhun ka akang teteh sadayana nu tos ngaluangkeun waktu kamu kempel dina dinten ieu. Satu acara tekangkeun wasampun aktif gitu di panitia PMA 2022. Hatur nuhun ya teh akang nu tos dimeukeun waktuna dina dinten ieu gitu. Kusabab aki oge terang gitu. Akang teteh sadaya pasti gaduh kesibukanna masing-masing gitu, tapi masih tiada nyempetkeun hadir dina waktu ieu. Satu acara di dieu cek ya. Setelah channel di dia teh kepenuhan positif aki gitu salaku kukuh panitia PMA 2022 akan dijelas balik gitu. Ayeuna teh keberjalanan PMA terus berjalan gitu di Januari nepi ka ayeuna nu waktu teh sakasebat ganjel kita teh waktu anu lami di mana di awalna PMA mun aya ngan sabaraha hiji jalmi nepi ka ayeuna tos aya puluhan PMA gitu. Saya pisan di PMA 2022 ya teh. Terus ayeuna teh kan urang sadar atas beres gitu pandemi teh pasti berdampak anu sadaya aspek gitu. Nah, termasuk unit LSS oge anu kena dampak teh pandemi. Kusabab eta dina ayeuna pementasan dina dinten ieu teh biasa janten salah sahiji langkah anu bisa ngabangkitkeun deui gitu PMA sapertos satu acan pandemi. Mugia PMA kapayuna biasa leuwih saya deui leuwih kental kana keluargana. Sakitu wae simpuring hatur nuhun sadayana dibasiskeun. Oke, hatur nuhun Teh Alfi atas jadi wawakil di panitia PMA 2022. Nah,
Saur teh Alfi tadi ieu teh kumahanya bakatku kacida hoyong itu hoyong ngajarikeun PMA juga baheula deui anggara. Hoyong pisan leres pisan. Nah, tapi pementasan dia teh cenah prosesna teh teu pendek anggara. Itu pendek atuh sanes kitu wae. Prosesna teh panjang pisan. Tah mun misalna eta proses teu aya anu ngoordinasikeun, moal mungkin ayeuna aya pementasan di dieu anggara. Leres pisan. Seueur pisan sebenarnya tokoh-tokohnya anu terlibat gitu tina keberlangsungan acara ieu. Nah, salah sahijina aya ieu kanggara. Sahanya atuh selain tebukan kanggara itu pupuhu LSS lah. Saha tah eta teh? Saha tuh buhuna teh? Nah, supaya tenyang kolong karawaktos, mangga ke Kang Salma dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang dadaya sadayana. Meren sadayana tepang kendala gitu nya. Wastapun Salma Ahmad abi di LSS angkatan 2020. Jadi salaku pupuhu LSS bade meren masihan sakadik sambutan gitu nya. Sadaacan arurang ngamulai pementasan ieu. Meren sadaacana kan abi bade nanya heula gitu nya ai LSS teh panjangna naon kan teh? Nah, benar ya, lingkung seni Sunda gitu ya. Berarti kan kita itu adalah lingkungan yang bergerak dalam kesenian Sunda gitu. Karena kan salah satu budaya di LSS itu kan, kemudian Akang Dada lebih terang gitu ya, tiapi aya LSS teh hirup kesenian, badagu duduluran, nah leres pisan. Nah, diharapkan gitu nya ku abdi di dieu teh bisa ngahirupkeun jeung ngabadakeun LSS kesempatan ayeuna teh. Kunaon gitu? Karena kesenian bakal ditampilkan duduluranna aya di payunan abi ayeuna sadayana. Abang teteh anu meureun tos salami teu ka LSS ayeuna tiasa oge papendak sareng babaturanna papendak sareng LSS anu ayeuna. Anu meureun papendak eta teh nu janten tiasa ngabadakeun LSS-na. Duduluran LSS di dalam LSS itu sendiri. Meureun selain ti eta gitu nya abi ngaharepkeun sedikit cerita dulu. LSS itu kan udah lebih tos 3 tahun leuwih teu aya pentas. Karek ayeuna aya pentas deui di LSS. Makana tema nami di acara ieu teh mulangkeun rasa. Hoyong mulangkeun rasa naon? Rasa ber-LSS kan. LSS teh rasa berkesenian. Diharapkeun kesempatan ayeuna teh tiasa mulangkeun rasa kesenian di LSS anu 3 tahun teh teu aya pementasanna gitu. Janten Akang teteh diharapkeun bisa mulangkeun rasa bernostalgia meureun anu meureun sateasana oge pernah mentas tiasa ninggal mentas ayeuna kumaha. Tiasa bernostalgia anu pernah mentas bisa mengingat-ingat kembali gitu ya. Dulu juga pernah mentas gitu Akang teteh teh meureun ditutup sakadik oge gitu nya ti abi. Ayeuna teh LSS teh kan tos 3 tahun teu aya mentas. Ayeuna teh kahoyong abi gitu nya. LSS tiasa bangkit deui lah. Tiasa bangkit deui, tiasa hirup deui kesenianna, tiasa ngapung ka luhur, tiasa berkembang, tiasa maju deui LSS. Tiasa siga baheula. Meureun tiasa oge leuwih alus ti baheula kapayuna. Insyaallah LSS hirup terus, badak terus. Hatur nuhun, sakitu wae ti abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kakak, panginten Kang Salma supados henteu tiasa salikeuna panginten supados biasa ngabika ieu acara secara simbolis ku tata kolanggo panginten Kang. Dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Hayu Akang Dada sadayana urang ngawitan pementasan LSS PMA angkatan 2020.
22. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang teteh saderek sadayan dina kasempatan ieu simkuring Giza Fikriya. Sekarang kali Ramadan sedang ini membawa isi acara PMK. Anu judulna Rasa Aku Cinta. Mulang ke rasa hati. Tatandang tu bakal bidang balebat. Mangsa miang tunduk waktu nurahayu. Nitih wanci numustari. Ninggang mangsa waluya nirmalati linggarna hati. Kembang Tanjung Nugu Hulu pengket cangret sadade pakait patali asih pasili rinti ngahiji jambu sareng pamugi di anti-anti nyakten dina ieu acara. Puji anu ngajantenkeun panghias ati timimiti urang ngaji. Mangga urang sanggakeun ka Allah anu maha suci. Nyatana Allah Rabbul Izzati. Rasa syukur anu ngajantenkeun panolak takabur timimiti urang kumpul. Mangga urang sanggakeun ka Allah nu maha luhur. Nyatana Allah Rabbul Ghafur. Oge teh hilap sholawat sinareng salam mugia tetep kacurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana pamimpin di zaman jahiliyah nuju ka zaman Islamiyah. Pamimpin anu parantos nyandak umatna di zaman kabodohan ka zaman kapinteran. Nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kopi 18 teh hiji masalah gede nu kaalaman ku sakurna umat manusia di alam dunia. Desa eutik anu tilar dunia kabeh paburisan saya keleresan dina paripola. Sagala lampah paripola kasendeut kudu ngaranna kopi 18 eta. Kuntel kaliwan kegiatan urang anu hirup dina kasenian lingkung seni Sunda kabengbat ku Covid 2 tahun katukang. Sagala kegiatan anu kuduna patemung lamun paamprok jonghok kabeh saya kabebasan dina mangku duduluran. Akibatna kacintaan kana ngamumulai budaya luntur lir pasir ka bawah ku ombak. Silaturahmi duduluran paanggang ku waktu jeung jarak anu disakieun. Kumatak itu dina pamentasan anu katelahna murasa kucita kecap mulangkeun rasa dipiharap bisa mulangkeun deui rasa sumanget dina ngamumule kasenian sareng mapancek diri dina galur
jeung dulur. Saterasna katelah hade ku carita anu hartina urang geus ngaliwatan saban poe saban waktu sameh bral ieu pamentasan dinamia milari materi silih ngawanohan kabarayan SS anu aya jeung oge sinalatrut anu matang sadaya jadi kairut kabeh bakal jadi carita bagja urang sadaya anu bakal nunjukkeun sagala hasil anu sae jeung yen di waktu anu bakal datang urang bakal jadi bentang. Ari anu dipidangkeun dina ieu kasempetan teh diwangun ku hiji carita. Ari carita dibawa dina catur kami salaku MC. Caritana selain tebukan mangrupa pirang-pirang kasenian anu dina ngalakonanana geus dipulas ku beureum jeung hideungna carita. Kocapkeun di alam dunia hirup can tu bakal bengras sakabehna hujan bakal papayan paudak-udak jeung mega hideung anu cedeung angin ngahios tarik jeung ting jelegur na bentar anu gelap tapi lain kurang lamun teu percaya yen hujan ge aya raatna poek ge aya caangna bakal datang hiji mangsa poekna towana kaganti ku caangna piharpan katung diri anu endah matang kabaca Dina hiji lemah ketepatan anu endah subur makmur dibalur ti kukur aya mojang sareng jajaka anu keur sosonoan silih guyon jeung silih mocona aranjeunna bunga kabina-bina patutup sono dina hiji tarianna katelah aduh manis wilujeng nyakseni.
Pageramia pewarakeun ka Jamantara budaya anu dijaga ulah diriksa seni anu ngandung harti ulah nepikeun kaganti gunung tanpa tutugan talaga toka wayah narangasi di tengah leuweung lahun sungkun sumoreang henteu diteas tari maraga anu rangecik di tengah leuweung lir merah anu bengras jeung sumensir lambang kaendahan anu mapaes hati dan yang isunda murasa kucita mulangkeun rasa hade kucarita boga langgeng salawasna sorojo menak pikaler gotongan para bontopek tatak kendang kulit banteng di papaen hoe loreng mangrupa hiji kabagjaan dina wanci anu teu ayeuna drai bengras caas sadaya emprang gugon jagat barengan katumpiri anu rek turun di gunung Cupu akur jeung gulur pancek dina galur geura tampi ieu dua kasenian anu nutup ieu pagelaran Brau merak nulalajengan Geramia brau rampak kendang geura tandang
di acara. Atur nuhun ka para pemain anu tos didangkeun pementasanna ramenya rame. Terus atur nuhun ka panitia PMA anu tos kabimbing keur ngalatih pemain anu mentas. Atur nuhun ka pengurus anu tos ngalancarkeun jalanan pementasan di awal dugi ka akhir. Atur nuhun ka para swasta anu tos ngarahkeun arianteun pakolot dina jalanan di acara. Agung harapan urang sadaya supados ayakeunana kegiatan pementasan ieu tiasa janten titik balik urangna jiwa ke urang kana kayaan budaya Sunda. Karena sayang tosna upami lain ke urang salah keluarga Sunda bade kiraha deui. Lamun sanes ayeuna bade kiraha deui urang heule budaya Sunda. Rupina panugi sakitu anu kapihatur lengkap. Hapunten anu katuhun pong pilih dina cumaresna kami kirang tata anu perceka, kirang basa anu merenah dina manah, kirang duduga peryoga pupuh sapanon carang sapakan tawakuf anu kasuhun tina samudaya kalepatan tur kakiranganana dipungkas wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murasa Kurina LSS Kuai. Pamitan balik ngaduikeun harapan-harapan ti urang sadaya mugia urang sadaya nampiasa kompak jaya salawasna. Mugia urang sadaya maju ka payungna, mugia kakoncara kawentar ka mana-mana. Wilujeng bilang kala tahun LSS ITB. Yeay. Hatur nuhun. Hayu atuh terakhir ya mah. Terakhir sumpah. Hayu atuh Kang Gara. Hayu kemana ye? Hayu urang emplak heula. Ya makanya KTT hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal